Memperbaiki diri teh datang ke mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri mah eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mah sadar sasadar-sadarna sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikeun manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika mimman 'allamnahu. Kita saking wong kang ruh alimna ruh sum sadawa iman dakhala halaman yaman yusra ing negara muslimin ahli bait saking ahli bait as-sayyidatu Aisyah utawi Gusti Aisyah binti Ja'far as-Shadiq kang putra dan Ja'far as-Shadiq al-madfuna kang den kubur jawari babil qurafa dalam atawa kalawan nanangga atawa nanangga bab nanangga teu barak bab quraba wa ala bab turbatiha munaratun qasyirah yang ikut tetap ingat lawang kuburan Sayyidah Aisyah utawi menarah kang cindak kadzalika nibban alimna ikut tetap saking wong kang urung sun sadahu iman dakhala liman jiga manusa ing muslimin alil bait saking alil bait Rasul Imam Ibrahim utawi mastakada Imam Ibrahim Imbil Imam Zaid al-Madfunah kang putra ki Imam Zaid kang dan pendam kharijat Matriyah ing dalam Jabaning Matriyah. Ieu manjaritakeun ahlul bait keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dibunuh sebagai syuhada asup ka negeri Mesir nu aya di Mesir. Ieu kamari Sayyidah Sakinah entos uktul Imam Husain, Sayyidah Zainab bintul Imam Ali entos di ditu. Kitu kenen asup ka Mesir teh putra putri Sayyidina Ali, Sayyidah Ummu Kulthum, Fatimah di daritu aya di Mesir. Sayyidah Ruqayyah sami di ditu. Ieu tina sawarena nu asup ka Mesir anu kaula nyaho min ahlil bait adalah Sayyidah Aisyah bintu Ja'far as-Shadiq aya di Mesir. Ayah Siti Sakinah, ayah Sayyidah Aisyah. Etalah nu aya di Mesir. Kami waktu ke Mesir kata ziarah. Oh, robe di Mesir. Masya Allah. Anu karomahna di antarana manehanana bisa nyaritakeun bahwa negara Mesir tahun sekian bakal aya penyerangan, tahun sekian bakal aya penyerangan. Geus kadeuleu ku manehanana. Ketika manehanana erek ngarawudu, embung kaluar ti imah, embung neuleuh manusia. Penting teh terus we tadarru taqarrub ka Gusti Allah. Satu ketika batal, embung kaluar nya. Minta ka Gusti Allah. Dibere ilham ku Gusti Allah. Ketingkeun tanah di jero imah diketingkeun tanah tek kaluar cai wudu lah nyana di dieu. Setelah wudu kemudian ditepak deui kunya sanggeus ditepak tetep aya muncar cai minta ka Gusti supaya dieuweuhkeun ieu cai dibere ilham moal eueuh ieu mah tanda penghormatan kaula cek Allah ka anjeun kajenkeun nyarahueun batu. Ayalah sumur Siti Aisyah. Masya Allah. Karomah. Di dunia lamun diangkat derajat diberi bintang. Bintang 1, bintang 2. Saya kertek pasti ke-7 ya. Tuh kan. Eta penghargaan dunia seperti eta. Naik jabatan, pangkat balok 1, balok 2, balok 3. Mun ditanya Haji Pendek, ayo anggeus teh balok datang ka sabaraha? 9. Teu nyahoan nya nama balok datang ka sabaraha beakna
Bintang datang ke santri nanya gentilok nyaon teh eta bodoh teh betahnya mau bodoh teh jauhnya nama datang ke sabaraha teh balok nu sok aya di dieu teh nyaho Bintang sabaraha teh nyaho geus bae nya itu mah kapanggih mah aya bentangan cenah di dieu bintang 1 bintang 2 nyaho nya sabaraha nya sakara nu jelas mah aya bintangan bae ya aya tadi buka polisi cenah urang aya balokan di dieu sabaraha balokna emang lain emang atuh aya sabaraha di dieu balokna teh 1 2 3 apa 8 emang datang ke 8 pugu nyaon teh sih ya geus kajian bagus eta geus kitu ari sorga mah geus teu kudu nyawa kos kitu geus teu kudu geus pokona mah geus bodoh teh terus-terusan kos santri emang yang kapangkat atuh teu nu badak ulah waka disalahkeun santri mah lamun misalnya santri ditanya ya di dieu bae aya gubernur datang ka dieu pakai pakaian biasa pan teu nyawan santri mah eta bupati apa gubernur pan bajuna akur bae nanya misal ka Mas Santri ya saya mau kencing di mana tempat kencing tuh mal sopan santri mah sebab teu nyaho bahwa eta gubernur itu teh nyaho sono ada airnya lihat aja sendiri tenang jadi mau bodoh teh tenang geus jenderal misalnya jenderal Mas Santri ya saya mau sholat mau wudu dulu di tempat tuh airnya ada coba aja puterin kalau ada kalau kagak bocak jenderal ku haram itu jauh aja dah ulah waka marah eta jenderal ka santri ulah waka marah eta gubernur ka santri nanya teu sopan ngajawabna tuh cari aja sendiri tuh cari sebabnya teu jauheun pangkatnya lamun eta gubernur jeung jenderal marah seret itu anak kenapa tidak sopan masuk undang-undang tidak sopan emang ada sopan penghinaan masuk ke pasal penghinaan menghina dia gak tahu saya jenderal kali begitu dia Mas Santri ya mohon maaf ini mendek dirantai emang kunaon karena mana ditanya teu sopan kali emang eta saha eta jenderal emang jenderal ya, emang gitu aing mah teh jauh sugan teh hansip ya kena teh itu jauh aing mah sugan teh lain jenderal teh jauheun geus ketika teh jauh ulah kaget gubernur ge anak enggak sopan itu tanya interogasi ke orang emang sia teu sopan kasa ka itu ya tuh kula mah sakikieuna bae emang nanya tempat kieu di mana cek itu aya cenah coba aja cari sendiri jadi begitu emang sia teh jauh eta saha saya tah eta gubernur oh gubernur itu teh jauh sekarang kula mah atuh lah urang lembur mah RT naon gitu eta deuleu ku sia tadi dia teh abang baluhan di dia na henteu kula teu deuleu-deuleu teh tah jadi nu teu jaho mah kudu dimaklum nu mantak mun kadatangan kiai teu jauheun pangkat kiai padahal wali nah teu meunang kieu teu sopan ka wali teu meunang kos kitu teu ke kiai harus sopan sama kiai nih kiai ini ya harus sopan antak Habib kadeuleu pangkatna handap ente jangan begitu sama Habib sembarangan aja begini juga turun Nabi dari mana kamu dapat agama dari Nabi itu tetesannya nih sama saya hormati dong saya pugu jelema teh jauheun nya Habib atuh kasih tahu dulu saya Habib turunan Kangjeng Rasul paling cak anu ditanya teh kok Habib sih nggak pakai peci sih kan Nabi nyuruh pakai peci jangan banyak ngomong loh ini mah urusan gua tapi yang penting gua Habib nih jadi kuari besok inget ka dongeng abah kula teh ayah Habib marah lantaran teu dihormat marahnya na aya jelema hideung Masya Allah dihormat sasalaman dicium dibulak-balik ke mana diiring-iring kepentingan anak nah nu Habib teh marah woi saudara-saudara ini salah orang hitam yang hina kenapa dia hormat dia bukan keturunan Habib ajam dia kalau saya nih turunan Habib kenapa nggak dihormat salah kamu sekalian marah eta Habib jol kiai anu klarifikasi saudara-saudara semuanya tidak salah ini Habib tidak dihormat nggak salah
Ini ajam orang hina tapi dihormat, nggak salah. Sebab penglihatan masyarakat Habib karena tidak mengikuti kakeknya, tidak memakai syariat, dianggap bukan Habib. Ini orang ajam karena make petuah-petuah kakeknya, yakni Kanjeng Nabi. Walaupun dia orang ajam, dianggap Habib, nggak ada yang salah. Nah kan nasihat ngenang, oh cak Habib hujanya, masya Allah, itu dianggap Habib ya, kulantaran teu make aturan syariat Kanjeng. Ari ieu nu lain Habib, dianggap Habib lantaran make syariat. Atuh urang ge kuari lamun nuturkeun Kanjeng Nabi dianggap Habib. Ngan ulah kieu doang, nih Habib. Habib gadungan. Atuh. Jadi nu lain Habib dianggap Habib lantaran nurutan Kanjeng Nabi. Nu Habib asli teh dianggap Habib lantaran teu nurutan Kanjeng Nabi. Oh, nu salah. Nah, kelantaran Habib karti kunyana langsung memperbaiki dirinya. Memperbaiki diri itu datang ke mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri itu mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mas sadar dah sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikan manusia tetesan Kangjeng Nabi. Endeu kumaha syukurna aing ka Allah. Batur mah ajam aing mah Nabi. Syukurnya na. Tidak syukur etalah engke bakal rendah serendah-rendahna. Timbullah tawadu. Habib teu ngaku Habib sanajana. Habib ya? Ah enggak. Mantap. Ieu mau encana naon? Habib. Aya maksud lain kecuali Habib nak memperkenalkan teh maksudnya bagus. Anak Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali Muhammad bin Ghazali. Anak Pendi bin Pendi Al-Jahandami. Wah, teu beres sama kos itu. Iya. Nah, akhirnya dengan cepat Habib mah tawadu, masya Allah berbalik kuari. Jelema nu tadi mencemoh Habib, kuari Habib dipakai karesep lantaran geus tawadu, dipakai karesep teh. Sana enggak. Kamari mah keur hayang henteu. Ketika jana geus embung, jelema kabeh kanyana. Nyana geus embung. Kos kitulah kahirupan teh. Ketika urang geus embung, jelema datang. Urang lamun embung karena dunia datang. Urang hayang karena dunia lompat. Tanu matak embungkeun karena dunia datang. Ah cenah aing ge nek embungna kudu bebeneran. Ulah aja embung semu atau dunia ge kabur deui. Apa segitulah. Masya Allah, nu lain Habib dianggap Habib lantaran nuturkeun petua Habib. Nuturkeun mauizah Habib syariat anu dikembangkeun ku Kangjeng Nabi. Nu asli Habib dianggap lain Habib lantaran teu nuturkeun Kangjeng Nabi. Ulah kaget kos kitu teh. Nah, ieu keturunan Kangjeng Nabi nu aya di Mesir. Di antarana Siti Aisyah nu berkaramah. Masyaallah kali. Bintu Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq eta adalah cucu Uyut. Nah, iya mah anak saya Ja'far Shadiq ngaranna Siti Aisyah. Dikuburna di mana? Jawari Babil Qarafah. Qarafah teh kuburan di Mesir. Ala babiha wa ala babiha turbatun mudaratun wa ala babi turbatiha mudaratun qasyarah. Aya munarahan masjidna tak di luhur. Urang mun di mana ka ciri? Oh itu Siti Aisyah. Belah itu oh itu Siti Sakinah. Oh, rame nu zarahna, nu dagang loba. Wahara berkaromah. Eta teh Siti Aisyah anu geus narurut ketika naon bae nu dipake ka hayang kuyana ucapannya sakecapnya teh. Waliyatullah insyaallah. Wa kadzalika kitu kene mimman alimnahu dakhala Misra turunan Kangjeng min ahlil bait rasul Imam Ibrahim bin Imam Zaid al-Madbuna qariyat Matriyah. Sirahna hungkul ketika perang buntung huluna dibawa ke Mesir. Awakna buyak cacang-cacang. Sirahna dibawa ke Mesir. Syuhada bin jumlatil syuhada. Teu kaget para habaib mah ketika perang paeh
dicincang teh geus biasa ti luhurna si kitu Said Husain teh luhurna dipotong geus tararane sebab ti ditulak kos ka itu batak gagah parahageun teu sieun paeh nu ngembangkeun agama di urang teh baheula para habaib nu mantak lain lalawar turunan kang Nabi gagah datang ka kuat Habib Lutfi leles gagah Imam Habib Rizik duka gagah dari Habib Budor gagah garaga Habib Rizik lain lalagan gagah na paharajasa Habib Budor eta kan sabala cicing tadi dia Habib Budor di dia cicingna satu ketika nyana kan ngayakeun pengajian sababaraha lembur di samping dakwah nyana balik penting mantes ceramah kemudian terkuat jasa ya terkuat matana terkuat tunduh jasa nyana kan nyupiran sorangan insyaallah minta ka Allah ya Allah ya Rabbi saya ini udah nggak kuat tapi saya pengen sampai ke rumah sekian nanti ya karena di rumah banyak pekerjaan ibadah kepadamu ya Allah PS dilepaskan mobil datang sorangan itu apa motor ngantu menang di beja-beja bayar kan jangan lempang sorangan ente coba ngajajah hayangnya coba Jipendi misalnya aduh nurutan Habib motor hadiahan Habib motor ya Allah ya Rabbi abi ngantuk kieu tapi hayang geura dagang kan ka ieu mah lamun isuk-isuk teh datang kan ieu dagangan rek dilepaskeun bae set isukna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah pelang ke rahmatullah udah seturut-turutna eta lain lalagaan Habib motor Masya Allah geus bubuh Habib Tohan nu baheula bisa kejar-kejaran jeung polisi kita eta mah dieu kula jadi catatan bae Kak Abah teh saya mau ke sono ke mana ke Habib itu tuh non kan Abbas saya ada anak santri nggak yang itu yang apa namanya nganterin saya ada kebenaran Abah anak boga motor budak santri itu boga SIM gitu antarkeun itu diantarkeun set pun dibaheula mah tah di tanjakan Cimonet teh tanjak belah dituna belah katuhna eta pom di dinya teh begitu di memehna asal memeh nanjak nanjak we aya ta polisi di dinya baheula set trit polisi cek Habib tah terus polisi kan make motor BM ieu teh non ngaran-ngaran gede teh Bentley ieu mah jeung nu bodoh teh kos karana ieu motor anu gede Harley tah Harley oh saya makan kos gitu begitu ya duduk cak santri teh bagaimana terus eta jana ngudag teh daekeun ngudag coba ngan tuh ngawal kos ngawal jupan ieu bensin Bib enggak ada bensin udah bensin dulu cerek cadat teh nggak bensin heula kan di belah katuh tadi set bensin eta kunaon atuh lain ditangkep ditolol teh polisi ayo model kan terus beres bayar set berangkat polisi ngudag deui atuh naonan datanglah ke Habib Abbas polisi balik kekuatan polisi balik geus barang datang Habib Abbas dah pulang sono saya udah datang sini buka sepelukan dengan Habib Abbas Bib saya pulang ntar gimana itu udah sono Bib ini kalau pulang itu polisi masih ada udah pulang sono udah selamat dah santri ge we aing mah geus kukumaha ge pasti ditangkap. Nah, teu SIM teh boga apaan? Kunaon atuh eta polisi teu neuleueun ka nyana. Nu sejen mah trit. Nyana ge geus dipasrahkeun motor ge jan. Maksudna dipasrahkeun ge lain nu nyana ieu nu kiai. Sabolo kiai geus kadituna mah eta deui budak. Teu tanggung jawab da budak. Lah gimana? Nyana lalaunan tadi polisi teh maksudnya sampai ditangkap. Narasan, culek. Diteruskan ke polisi. Terus. Nyana ingat ke Habib Abbas. Terus.
terus Habib Toha terus eta polisi gitu deh polisi terus nya tentang ka dieu nya kieu bae aduh eta si lalakon kunaon kos gitu polisi teh nurutan Habib Toha terus urang lamun nyaritakeun para habaib anu geus deukeut ka Allah pohara nya nama asal geus deukeut pohara dibere karomah teh tah lamun polisi dibere bintang eta penghargaan wali dibere penghargaan karomah ngan teu menang diayang-ayang karomah teu menang dipermainkeun nu mantak kadugalan teu bisa pake perang teu bisa telu teu bisa pake perang teu bisa tah jang atraksi doang sulap teu bisa pake perang sulap dikir-kir jadi manuk eta tadi sapu tangan kok jadi manuk sih manuk dikit-kit di sapu tangan deui ya Allah tah ku ada sapu tangan dikit set jadi duit artinya namun bisa nyeun duit pemerintahna atuh sapu tangan bae hanya meuli nu loba gitu-gitu tapi kunaon henteu berarti kan teu bisa pakai perang nah teluh teu bisa pakai perang sulap teu bisa pakai perang nu bisa pakai perang ini adalah karomah ketika geus terpepet darurat militer cek militer teman darurat karak ya Allah wow dibere langsung kos gitulah eta keur carita darurat Habib Toha aya ngapanggih jeung Habib Abbas eta kos gitu atuh eta polisi bisa katahan gitu sanu nahan sih nu lucu nama eta keur meuli bensin nya usah kumaha kenceng teh atuh pan neulekeun jelema eta si polisi stres tanah Lailah ahli bait teu aneh perang dihareup nya nama nu kuari perang di Baghdad nu kuari di Suriah eta adalah keturunan zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngembangkeun agama di urang zuriat Kangjeng mantap kukula mah dicatat bae ketika Ahok kakarak naik jadi gubernur catatan di jero hate kula nu mantak nyeri kula ieu kanyana emang naon tah ketika manehanana debat tegas ketegasannya nah dilawankan ku Habib Rizik cek ada teh atuh kenapa banget ku Habib Rizik Habib kalau nggak betah pulang ke Arab nyeri tak kula adalah Habib Rizik na para aulia Allah ngembangkeun agama ti Arab ana minal Arab cek Kanjeng Nabi sia ngusir-ngusir katulah sih bener bae ge ulah sembarangan. Nah, ialah keturunan Kanjeng Nabi. Wa kadzalika mimman alimnahu dakhala min suami ahli bait. Ye Rasul Imam Ibrahim sirahna hungkul. Wa mimman alimnahu bina. Wallahu a'lam. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatina ulaika nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu 'anna وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Allahu a'lamu bimuradi faman maka utasa faman ila ada tegese orana wong suci iku mawjud azlamu iku kang leuwih zalim mimman iftarat tinimang saking wong kang gawe-gawe yaman
Allahi ngadasi Allah kadiban inggoroh binisbati syari kalawan nganisbatin kalawan nganisbatakan kaca kang nyekut tuning Allah wal waladi ilailan anak kadua Allah baring Allah au kadzdzaba tawa ngagorohkeun yamban bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung Al-Qur'an tegas Qur'an ulaika utai mangkono maniku yanaluhum merkolehum ing ulaika yusibuhum tegese merkolehakeun ngenaniakeun ing manasibuhum opo dungdung manene si ulaika azum tegese dungdung manene ulaika minal kitab saking kitab mimma kutiba saking narangkang dan tulisakeun dan tetebakeun ya malahum kada ulaika fil lawil mahfuz ing dalam lawil mahfuz minar rizki saking rizki wal ajalilan ajal wa gaihi zalika lan liyane mangkono rizki lan ajal hatta idza ja'atuhum rusuluna malah tatkala takahum ing ulaika pirang utusan ingsun agung ail malaikatu tegese pirang-pirang malaikat yatawafawnahum kang bakal ngawapatkeun ya rusuluna ing ulaika qalu maka ngucap ya malaikat ya rusuluna lahum kade ulaika tabkitan kena arah-arah ngahinakeun atawa kena arah-arah ngejek aina ma kuntum tad'una ngucap-ngucap labad aina ikun liutai barang kang ana sira kabeh tad'una ikun nyembah sira kabeh ta'buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah saking salian Allah qalu kang ngucap ya ulai kang ngucap labad dallu ilang yama gobot tegese ilang yama ana saking insun sadaya falam narahu maka orang ningali insun sadaya hu ing ma kuntum tad'una syahidulan yaksani ulaika ala anfusihim ingatase pirang-pirang awak ulaika indal maut dalam nalika ngarepakeun maut annahum kanu kafirin satuhuna ya ulaika kanu iku ana ya ulaika kafirin iku kang kafir kabeh. Dina ayat ieu neruskeun nu kamari tentang pertanyaan ti Gusti Allah terhadap bani Adam. Taur Gusti Allah imma yatiyannakum lamun datangnya an ka anjeun rusul minkum yakusuna alaikum ayati. Para rasul datang ka aranjeun kabeh nyaritakeun tentang syariat-syariat neuk kumaha coba maneh lamun nurut kana syariat-syariat instruksi-instruksi nu dibawa ku para rasul anu dilanjutkan ku para ulama-ulama geus tamah nikmat fala khaufun alaihim walahum yahzanun sorga urang ieu kuari geus min fadlillah geus luar biasa jarakna urang ka Kangjeng Nabi 14 abad nu nyampaikeun ka urang hanya para aulia-aulia Allah dimimitian ku Sunan Rahmat terus kabelah dia nu urang mah di Cirebon terus di Banten Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Maulana Yusuf diteruskan ku keturunan-keturunanna para ulama-ulama berkat ku ikhlas tertera lah marhaba nage menang wali memelekat datang ka ayeuna dan lain-lain sebagainya ialah lamun lain fadl Allah atau tetep bae wali tinggal wali cuman sebab hungkul manehanana nama urang bisa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu lain letik-letik sebab lain letik-letik nikmat sebab ieulah anu bakal mawa urang ka surga Allah subhanahu wa ta'ala ya urang ge kuari aya saeutik bafala khaufun alaihim walahum ya zanun kaharep khauf ngaranna teu pati sieun
geus urang teu pati prihatin urang lamun geus keur ngalamun bae kieu ye keur ngalamun soal dunia bae heula bo bapak urang baheula mah sugih aju dijualan beak lah tuh dunia ieu geus jamal kebal ge parareh ieu geus bae atuh aya kituan pan urang mah teh geus bari mah geus kaharep urang arah ibadah bae komo umur geus karolot aya kituan tah urang mah teh ih maji ku ari lamun pae kumaha tu pae mah pae bae cek jana teh aja sieun teh tuh sieun mesin bae ngan lah tuh deuk dikumahakeun sajan sieun ge jawab ku pae mah pae bae geus teh kumaha nu penting mah tuh salamet bae eta kos ngomong kos kitu geus bagus tah sakitu ge ngaji mingguan teu tapi bisa ngajawab kos kitu geus bagus eta ih daripada kieu mah ngaji kumaha teh geus kolot kieu heueuh mikiran sieun desa pae mun bisa mah embung pae coba pang na SMS kan malaikat tah coba ulah waka datang gitu ka aing tetep bagus coba kos kitu ki haji tapi lamun ngomong gitu malah teu pae mah pae bae sieun teu mah sieun bae tapi ja Allah mah mahampura ieu ja aing mah salat ja puasa tuh ja waya dagang atuh kumaha deui jeung alhamdulillah sakieu mah tinggal ngarep adol Allah bae geus sakitu eta kos kitu kan bagus sieun teh henteu berani teh henteu sedeng tah kos kitu tah eta geus bagus tah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun aji kumaha lamun aya serangan ti Amerika lah tuh perang mati lok sorangan ieu sakieu teh wah lompat-lompat kabehan tuh berarti teh mundur ya ngaji mendek mundur tuh lain atuh perang makabehan ja lain sorangan tuh sieun teh tah eta teh bagus tah kos kitu boga pikiran perang ja kabehan ti lok sorangan lain perang sorangan mah gelut ngaranna teu pati sieun tuh kabehan pae kabehan bagus teu sieun berarti nah iyalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ieu neruskeun ieu walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula teu percaya ayatna rasul teh utusan kaula teu percaya kana syariat-syariat anu dibawa ku kaula buktina tuh Yahudi buktina tuh Nasrani buktina tuh Katolik buktina tuh Protestan tuh Konghucu Buddha Hindu jeung agama-agama nu lain Islam etalah kadzabu bi ayatina wastakbaru sombongnya tidak ngantalkeun tarangna kana tanah sujud tidak lantaran memang teu iman ka Gusti Allah gede hulu jelema nu kos kitu teh iyalah ulaika ashabun mun nyawa yang calon neraka eta asal teu salat teu puasa etalah calon panggangeun Allah di neraka prak pamajikan urang aduh sia ku aing dikekepan bae tapi tilok salat kumaha ngomong kos kitu babagi bae atuh ke di akhirat kakak atuh ka sorga kula ka neraka tah mun ngomong kitu geus mantep kana hate sial ieu babajikan teu bisa dinasehatan neng aduh ayana tuh coba ieu mah malum jumat ulah nonton TV maca sholawat alah maca sholawat kara kuari bae kakak nganasehatan dia keur makur geus teu seukeut tah bongan baheulana dididikna kitu atuh keur ieu mah kuari mah aing geus jaho ieu kuari mah geus jaho geus ngaji wayana tuh coba neng rada sadar lah ka ulah sok ngocomang bae geus masing-masing bae ieu mah kieu bae ka engke di akhirat kakak misalna ka surga jalan salat bae ka surga ulah ka neraka atuh ka neraka geus kula mah nemah bae geus teh tepan lamun geus kos kitu tah urang geus hese tah dangkal jasa tah mah teh dek nyandung pan teu boga duit urang cara rada boga duit on dikekepan urang-urang ya ngekepan ahli neraka ya lalaunan we ngadasehatan lalaunan ulah cepet-cepet teh sapoe dua poe ulah ajuh gegerahan ngadasehatan awewe mah terek pepegatan ulah awewe mah cak Kangjeng Nabi ge awewe mah tulang rusuk nu panghandapna pang bengkokna mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalauna di neraka sapoe sabulan sataun atau sabaraha
di narakana hum fiha khalidun harapan ngadaman khalidun salilana nya nama di neraka teh masyaallah karim ieu jelema-jelema nu buang kawara biadab dilahirkeun nu ngalahirkeun Gusti Allah nu ngayakeun Gusti Allah hirup nu ngatur Gusti Allah nu ngarizkian Gusti Allah tapi ibadah ka batu teu percayaan bahwa Allah teh pangeran buang kawarah jasa teh batu kunyana dicokot diukir nu sidakep anu sila anu nyekal pentungan dan lain sebagainya dibagus-bagus ditendun di luhur di minyak sengitan di bukuran disembah-sembah oplon teh coba cikurang eta batu eta mah eta keur carita zahirna walaupun nya ge sarua lain batula tapi makna batu dibentukan seperti eta caknya teh ieu teh ya aya di jerona nirwana waduh lain eta lain nya ge sarua bae urang lamun dibawa ka dinya halah geus bentuk lagi batu-batu bae geus mantang nya mah ka mamana geus sok mau pangeran bae mau pangeran nya mah mau berangkat jauh iya dibawa pangeran diteuneun di sisi mobil kantongan make kantong keresek eta daek bae di pangeran di kantong keresek salah tuh ngamuk ke naonnya teh tolol ta pangeran eta masyaallah baheula keur zaman di dieu tah di sepatan ka ditu teh pan aya naon ngaranna Tanjung Kait rame baheula mah Tanjung Kait teh meme kitu aya anu ngalarang rame luar biasa pangeran di ninja loba nu unikna tadi Tanjung Kait aya pangeran tina roti diciun ku jana menang nyieun di ditu di Jakarta dibawa diiring make mobil mewah tundun di dinya wah disinaran di lampuan di minyak sengitan sisina aju nyana nyembah engke nyana ka laut ka pantai olahraga leumpang ke kadinya deui terus nyembah deui beres nyembah kan lapar dicomot pangeran teh nu huluna nu leungeunna eta pangeran ku cicing bae deui di dalaharan tolol nyana nu nyembah nyana nu nyieun nyana nu nyembah nyana nu ngadahar lamun otak jalan nyana ge atuh ngabego-bego ka nyana sorangan aing sih kunaon bego-bego teh nya kene tapi kulantaran make juri di jerona terus bae terus nyembah ka batu nyembah ka kayu nyembah ka sesembahan teh boloon tapi maha murah Allah nangieun Allah nang nyiptakeun Allah nu ngayakeun Allah ngahirupkeun jeung ngamatan Allah nyana teu percaya ka Allah dirizkian bae ku Gusti Allah mah pokona mah hayu bae pan aing mah pangeran nu iman ka aing ku aing dirizkian nu teu iman ka aing ku aing dirizkian bae ayu bae pokona mah aing mah pangeran mere bae kasih hitung-hitungan nang ke di akhirat ku aing sia pangeran lo kos kitu bantak takhallaku bi akhlaqillah sok geura nyieun budi pekerti anjeun kos Allah turutan geura Gusti Allah urang mah pan bager soe teh kanu mere jelema mere ka urang mere deui bager amat karak urang dibere ojol tah mengarana nu nanya bager amat tanya deui giliran nu teu nanya sia teh teu nanya nya teu hayang nanya urang mah kos kitu cek pamajikan teh itu kiriman nu tetangga itu nu mana nu itu wah pun nya kitu mere jadi ojol-ojolan bae urang kadanan orang nasihatkan meneng kabeh ieu bere kabeh lah cok pemajikan anu itu mah ulah tuh jatuh ka imah urang nu ka imah urang nu teu ka imah urang bere anu nanya nu teu nanya bere nu sugih nu susah bere bae geus kabeh manya bere bae geus kabeh cara Gusti Allah tahu merek bae terus masyaallah mantep jasa urang mah teu beda-beda urang mah beda-beda ieu bere ieu ulah jauh ke dari mantak urang mau jadi wali lain gitu bere saya terus tunggu mati eta Gusti Allah teh teu katuturkeun jeung moal katuturkeun jajana batu kos gan urang dititah ala kadar nutur-nutur kos kitu teh supaya urang bagus supaya urang rapih nah ieu bang kawarahna kafir
nanggiptakeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngamere rizki Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngahirupkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngamaotkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, endahan percaya ka patung batu kayu jeung sajabana. Kuari perbandingkeun coba mana kejahatan nu paling jahat, kazoliman nu paling zolim, kabangkawarahan nu paling bangkawara, mana saha nu bangkawara leuwih bangkawara tibatan jelema nu nyiptakeunana Gusti Allah tapi teu percaya ka Gusti Allah, nu ngahirupkeun Gusti Allah tapi teu percaya pangeran teh Allah, anu ngamaotkeun teh Gusti Allah tapi teu percaya bahwa Allah teh pangeran. Bandingkeun jeung nu sejen-sejen ka bangkawarahan jeung kazalimanana, mana nu paling zalim? Moal aya eta jelema nu paling zalim-zalimna. Nu mantak di dieu faman awlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Di dieu teh istifham teh hartina nanya, talabul fahmi menta paham. Biasana aing nanya mah kapan teu ngarti, tapi kaditu lama berahasia nanya ge. Urang ge, urang teu nyaho. Urang teu nyaho jalan ieu nu ka mana nanya kan karena teu nyaho. Mang ngadieu mang. Ai jalan anu ka Cikande nu mana? Oh iya nu iya. Oh iya. Nanya ngaranna. Oh, geus beres. Urang teh deuk nyaba ka imah, ki Holid, teu nyaho imahna nu mana. Urang nanya karena urang teu nyaho. Mang ngadieu mang. Aya naon? Ulan dekat Maki Holid, di Maki Holid di mana? Oh itu tuh, ya hiji 2 3 tah. Tak eta Maki Holid. Oh, eta ngaranna teu nyaho kan. Urang dek nganjang Imah Sarwiti nu mana? Nanya kan tetap. Ai Sarwiti gimana nu mana? Emang enak. Ulah loba omong. Pokona nu mana bae? Oh itu tuh hiji 2 3 4 tuh ka 4. Oh, itu tuh. Geus eta ngaranna teu nyaho, nanya supaya nyaho. Tapi pan urang lamun ka anak urang malain kitu pan. Ceng gade ceng, ai hayam sabaraha sampean anak. Nanya ke anak, emang urang teu nyaho. Embe sabaraha? Embe sukuna sabaraha embe? Ka anak urang, embe mal 5. Bagus. Pinter ceng. Ai kotok sabaraha sukuna? Kotok mah hiji. Bener. Pinter. Cak indungna tuh bolon kabehan teh mah tuh. Eta aja tah urang tah. Eta aja teh beda tuh nanya nu tadi bapan urang hayang nyaho lantaran teu nyaho. Ieu mah nanya ge deuk mere nyaho. Ceng ade ceng aja urang belajar. Bebek sabaraha? Bebek sukuna bebek. Bebek. Oh bebek mah 2. Bener 2. Ai ieu embe sabaraha? Embe 5 4. Embe mah 4. Urang nanya tapi urang ngabenerkeun. Berarti lain teu nyaho kan urang deuk mere nyaho. Tuh kan kitu. Nanya ge beda-beda. Beda-beda tananya ge. Aya deui tananya, eta nanya ka budak, eta nanya. Urang nanya padahal geus nyaho. Eta teh hayang. Apa majikan nanya ka dieu ngadi. Aya naon? Lamun meuli kongkorong dek, itu teu masalah. Urang geus nyaho pasti teu masalah. Urang geus nyaho pasti teu masalah. Ilaha awewe ditanya hayang kongkorong bermasalah jauh. Eta geus nyaho urang ge pasti jawabanna kos kitu. Coba neng maningan 30 gram maningan 50 tuh mending 50 aing nyaho pasti jawabanna 50 bila perlu 100 atuh talian be beung ka ieu gantung eta udah geus nyaho di jero da pasti kos kitu tapi nanya kan urang jadi pertanyaan teh kan beda-beda aya nu kieu kan digerokeun anak ceng ka dieu sakali teu nembalan ceng teu nembalan deui cek geura balik geus magrib ka dieu geus magrib geura balik nyana make ulin keneh bae ulin tanu datang pan urang kana jiwir aing sabaraha kali ngagerokeun sia bego geus sabaraha kali abah ngagerokeun sia teu bisa dijawab 3 bah dicampiling ku abahna aing teu perlu jawaban 3 sia ieu teu nurut ka aing geus sabaraha kali tuh ngaji teh kos kitu tah hese tah nanya-nanya keneh tapi jero maknana lain teh jero maknana urang nanya kakak bogoh waduh geus nyaho kabeh mah rahasiana aduh bertanya urang nanya kakak bogoh urang neng aya teh si jawaban neng dina surat nu kamari atau di SMS
asana kurang jelas. Maksudnya eta jawaban teh kumaha kok? Jawabanana inilah saya ciptakan melalui panah asmara. Eta naon maksudna? Oh, Masya Allah, jantung tembus jantung. Eta nanya sebenarnya manggis jahonya lagi. Aduh, eta mah ku indah-indah na bae sayang langsung ngadenge embung melalui SMS. Kis gitu. Jadi ditanya jawaban nangis lah cenah teman-teman perlu dijawab. Emang kumaha sapenting teu sare ku lagi sarawe. Oh, aku rek kitu mah. Nyambung berarti orang garing kabehnya. Asmarat apa? Itu jadi gering, heran eta mah. Geus kos kitu bae tah. Nah, ieu ge bertanya ye. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Mantap. Teu meunang ku urang ngahartikeun kieu ye. Faman saha nu leuwih zalim tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah, coba saha nu paling zalim? Ceblek mah kos kitu. Tekenna itu tah, coba dulur saha nu paling zalim tah. Lain nanyakeun kos kitu teu perlu. Teman-teman ditafsiran lagi lah. Hiji-hiji acan jelema nu paling buang kawarah jeung biadab. Teu perlu pertanyaan, teu perlu jawaban, teu perlu iman. Padahal pertanyaan tapi teu perlu jawaban. Perlu didengekeun doang ku Celisia. Saurang-urang acan di dunia nu paling buang kawarah, paling goblok, tolol, bolon, paling zalim tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Allah. Ieu neko-neko ka Gusti Allah, nganisbatkeun syarik ka Gusti Allah, nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, majar Allah boga anak. Cenah Isa teh anak Allah, anu paling blona jelema anu nganisbatkeun anak ka Gusti Allah. Tolol, goblok, tolol, bolon. Eta tah ieu bahasana faman azlamu. Moal aya jelema nu leuwih zalim tibatan eta. Mun hayang naon kana zalim eta jelema pang zalim nama pang buang kawarah nama nu nyarikeun ka Gusti Allah bahwa Allah teh ngabogaan syarik. Yeun bumi teh kudu boga batur, ngarizki teh kudu boga batur aya syarik, atawa nyarikeun ka Gusti Allah teh bahwa aya deui pangeran salian Allah, mangeranan ka batu, ngalerangan ka kain jeung sajabana eta syarik ngaranna. Eta jelema bangkawarah mah kafir teh ya. Jadi kamu disimpulkan mah moal aya jelema nu leuwih zalim jeung bangkawarah tibatan kafir eta nu bangkawarah mah. Lantaran geus disadiakeun tempat dageng ke di akhirat. Urang mah geus disadiakeun di sorga nya mah di neraka. Di kitu-kitu ge tetep bae lantaran nu boga hidayah Gusti Allah nya ge maca ka Quran ieu. Nya ge ngadengekeun aya teh diberi hidayah nutup bae sama sakali persis kos nutupna Ki Haji anu geus diharam-haram ge ngridit atau ngridit bae. Katutup bae tetep bae sanajan geus diharam-haram ge nu itu geus selesai cek geuna mulai deui. Eta karana katutup pan itu. Aju nanya, isu kali sing ngridit ka surga ta neraka? Neraka sia. Ka surga mah ka surga ngan ya di neraka lah moal kebal 100 lah, 100 tahun. Ambo 100 tahun atuh. Ngeunah henteu ngridit mending dibebas-bebaskeun. Tapi tetep bae lantaran kahijab ku kalazatan dunia atuh terus bae ngridit bae. Tah ieu mah kakarakeun perbah maksiat ari ieu mah kapan wah kakapiran. Mentek Gus Dur balalagaan-lalagaan ge sok hayang seri aya bae tah hayang seri na ka Gus Dur mah. Aya kiai boga anak 3 cek Gus Dur dina ceramahna. Nu hiji geus mafan perekonomianna. Nu hiji sarua sakolana luhur. Geus teu kudu diurusan ku kolot, alhamdulillah malah mere ka kolot. Tapi nu bungsu ieu asup Kristen. Cerik beta kiai teh cerik beta eureun-eureun nu kahiji mapan nu kadua mapan tapi ieu nu katilu nya bungsu nu kadeureuh endahan asup Kristen cerik kapanggih ku Gus Dur. Pak Kiai kenapa nangis saja? Mikirin saya ada yang dipikir. Apa yang dipikirin? Saya punya anak 3 terus punya anak 3 yang 2 mah selamat alhamdulillah. Selamat gimana? Sekolah sambil nyantren sekarang udah mapan, yang kedua juga sekolah sekarang udah mapan juga. Terus apa?
yang ditangisi? Anak yang ketiga. Kenapa? Anak yang ketiga yang paling saya senangi, yang paling saya sayangi, sekarang masuk Kristen. Atau kenapa nangis? Gus Dur mah kos gitu kan? Atau bagaimana nggak nangis? Yo, Allah aja, Allah punya anak satu nggak nangis dia. Ini makan tiga, yang dua selamat. Allah mah cuma satu aja Kristen anaknya, nggak nangis. Nyana seserian sorangan tak kiai si aja salah Gus Dur. Allah mau punya anak satu katanya tuh, nggak nangis nggak apa, biasa aja. Tungtung namanya dan dekseri salah. Saya takut gitu. Jadi ayah nungan disebutkan anak ka Gusti Allah. Iyalah nu paling bangkawara Kristen itu mah guyonan Gus Dur. Cerita nah Gus Dur nggak nangis nggak apa ya? Tuhan mah nggak nangis nggak apa aja. Punya anak satu, kata orang Kristen ini anak Allah, nggak nangis Gusti Allah mah biasa-biasa aja. Ayah bae tak Gus Dur mah kapanggihjeung naon bae nya nama kapanggihjeung naon bae jadi guyonan, tapi guyonanana urang kaharti bae. Oko saya teh naik kapal panjana tiluan babarengan Presiden Amerika, Presiden Prancis, jeung Gus Dur naik kapal. Pas nolol kan udah keluarkan Presiden Amerika, so wah ini negara Amerika. Emang kenapa? Wah ini menara Amerika terpegang katanya. Waduh bener cek Gus Dur hebat tuh. Itu gak ada Presiden Prancis. Ini Prancis nih, menara Eiffel nih kepegang sama saya. Wih ya, tinggal Gus Dur. Gus Dur, naon aing cekeun ya. Bener ngaluarkeun leungeun dasar. Wow ini tenabang ceknya. Cek Presiden Amerika jeung Prancis emang kenapa? Airlogi saya hilang cek. Berarti tenabang loba copet. Bisa we ta Gus Dur. Ya setik ya aya we. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Jadi terkenang lah Gus Dur. Iya. Tuhan mah punya anak satu juga Kristen katanya. Ya enggak nangis. Udah pakai enggak usah nangis dah, masih ada dua yang selamat. Hiji iftara ala Allahi kadhiba, kafir sama guys, waling zalim wa ayat tandingna. Sebabnya lah diciptakan ku Gusti Allah tuh percaya Gusti Allah pangeran atupan bangkawara jasa mah. Nomor kedua, au kadzdzaba bi ayatina, atawa ngabohongkeun ka ayat ieu ka Al-Qur'anul Karim. Ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim, jelema mukmin. Aya geus buku jelema kafir mah jangan bohongkeun ka Al-Qur'anul Karim, tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tu dibohongkeun ku manehanana. Ayat ieu mah geus terelepan deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake. Ayat ieu mah ulah dipake, ayat ieu mah ulah dipake. Ayat ieu mah terlalu keras teh ulah dipake di urang. Ayat kisos geus teh dipake di urang teh. Berbagai ayat-ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim. Kadzdzaba bi ayatina. Ieu jelema nu paling zalim, jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Allah pangeran nurunkeun Al-Qur'an, urus ku sia negara make aturan Al-Qur'anul Karim nu terjemahkeun ku Rasul aing, aing geus turunkeun Rasul akhir zaman adalah Muhammad. Matak lawan pake atuh ku maneh, mun maneh pake pan balik bakal ka aing cek Gusti Allah. Ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing, sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Nabi aing sorga sia. Tapi sia ku aing di dieu cek Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing. Buang kawara sia moal aya nu paling buang kawara zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Menta kula sampaikeun ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus dekarti harti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim moal kebel urang hirup di alam dunia. Indah jasa ketika urang nuturkeun Al-Qur'an, nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi jadi hadis. Urang teh maot geus peureum urang paeh kajian ku kumaha ge. Ngeunaheun. Tapi lamun teu make Al-Qur'an beunta bae engke mah teu daekeun peureum molot tot bae. Ieu cilaka ieu.
terima kasih jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun anak cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah ieu nu paling bangkawara kadua au kadzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun jadi pakai aturan secara global secara internasional atau secara nasional iya termasuk jelema nu buang kawara zolimna pohara jasa kuari kurang terjemahkeun atuh berarti nu zolim di urang mah atuh lurah secara rinci nah sebabnya na teu make Quran mutuskeunana camat kaluhurna ya bupati kaluhurna ya gubernur luhurna deui ya DPR nu ngelola hukumnya tapi teu make Quran mantak lamun keur ngajabat DPR paeh geus sateun we pokona mah terus ieu cenah kiai ulah sok kitu sebab di dieu loba kuari DPR nu ngayantepkeun kana karasaeun ku jantungna ieu cenah ke minggu hareup teu ngaji los ngaji ka ditu kieu sia ka kiai Golkar sia sarwana ka ditu geus aing mengaji geus kieu kos kieu bae mah supaya salalamet kabehan ini ka mana lumpat ya nya nu ka Golkar ge paeh keneh terus bentak Pak Harto hudang deui apa kabare piye kabare hudang tulang Soeharto hudang nah menteri ya ujung-ujungnya si eta nomor 1 mentak si hade iya lah diterjemahkeun sebab jara kadzaba bi ayatina satungtungnya ngabohongkeun ka ayat teu make ayat-ayat Al-Qur'an komo hakim jaksa pengacara tawa geus pohara jasa geus jaritakeurana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim kumaha jalma nu kitu kumaha tah ngabohongkeun ka Gusti Allah ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatat dina lauhil mahfuz minar rizki wal ajal wa ghairi dzalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahannya na teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya na yakni malaikat Israil ketika malaikat Israil datang qalu cek malaikat ngomong kanyana di udag-udag kitab kita ieu teh maksudna mangejek mungkin bae di rumah sakit jelemana mungkin bae keur jag-jaguar ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cak malaikat sahaya mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun ka urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngarenggut nyawa dia leuwih serem deui eta di Rangkas betung atuh Masya Allah dek lompat ke mana dia dek lompat ke mana dia
Ayo coba aina ma kuntum tadauna mana pangeran nu sia disembah geura penta tulung ku sia min dunillah salian Allah nu kamari sia nyembah ka Isa nu kamari sia nyembah ka patung nu kamari sia nyembah ka Maryam nu kamari sia nyembah ka kayu nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tadauna mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia baca bala geus kitu ngahinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu ayo di kitu-kitu tetep memeh tah mantap jangan memolotot oh eta teh keur diajak bicara ngkeret deh ke molotot teh coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cak mamang teh nganaonan teh nu kitu beus aya ngabuktikeun sia mah nganaonan segala naon dititah kos kitu sia mah coba ge tok di rumah sakit mah lamun aya deket kafir urang ngeri di rumah ieu naon karena ngadenge sakarat mah kitu urang ngedengu ulun tuh ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu urang kampung Melayu mah pan loba tatanggana encek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu onom nu pabrik nya boga kemewahan di dunia nah itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah macul aya di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana Cina sewan pae coba ge tonton coba Cina eta obo bangsa ieu mah nu koskara itu bos-bos siapa ini siapa? Kamu pasti tidak kenal. Ini malaikat maut. Jangan main-main. Saya suka main-main. Kawan sia. Dibuktikan ulu teu kabeh ge. Geus sakarat pa ulu teu. Ya Allah ya Rabbi. Nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana nu pangeran nu kumaneh disembah ayo. Ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase ay. Mana pangeran sia? Batu teh. Mana pangeran sia? Kayu teh. Datangkeun geura minta tulung sia ka aing. Dikerakap sia ku aing. Masyaallah taala geus kos kitu deui kumaha. Ai panai ka urang mah datang na malaikat teh salam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Said seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak. Seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenya jelema hariman kabeh atuh gugu ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh nu mantak lamun geus biasa zikir kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan panjana gitu anu biasa balak genep eta parah ye waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nusuk main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malakal maut datang ka urang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam sa abdi malakal maut oh bade nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan nyana la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus inget nyana paeh ya aing geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malakal tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos ieu tah ayeuna ma kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadiekeun 10 juta kan teu jadi kan Haji hook kan cek aja sial jasa malaikat izin lain pelit kan ente bener ya nata ngomong ayo geus siap geus je pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang
pindah tempat kuari di dunia isuk pagi itu di alam barzah ulah sieun hayu bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tah mulai set mau lamun ka kafir tah ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir koh aina ma kuntum mana Tuhanmu aja singgo ditanya ke malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasa ge kita iya Tuhan coba sampaikan sini ya kok ngejekan malaikat tuh ulah gitu ke bahasa enggak gua mau ngejek aja sama lu iya Karim kumaha jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dolu leungit malaikat teh malaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleuseut ketika can sugan hadir wakilna tu ka dieu komo pangeranna nama ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran ya Allah wakil-wakil eueuh cekna dallu anna leungit pangeran ilang gaib eueuh di penglihatan mata dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaulat teu neuleuh ayo gerak undang deui cek malaikat eueuh dumantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketikanya nandek maut annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina maut teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempatnya neraka geus sadarnya aduh aing maut teh kafir teu bisaeun nya maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat satu boro-boro didadak ke sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge singko sinci deuk asup Islam tidak maca syahadat wesel jasa kurang dituntun asyhadu itu sabaraha minggu ieu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain ngabisaan cadel ieu budak ieu dah teh coba asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la illallah hese geus bae dia geuna diteruskeun bae heulana urang lantaran hese jasa lisan atuh ngomong ngadadak deuk bae cacak-cacaknya anak mualaf bae deuk asup Islam hese jasa syahadat kita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae Allah ilaha illallah teh bisa la ilaha illallah hese jasa jara wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah nah komo iya bayangan neraka geus urang mah pantang ke dibayangkeun neraka bayangkeun surga bayangkeun neraka bayangkeun surga tateng surga mata kurang molotot be surga nu kadeuleuk urang seakan-akan cek malakal maut ieulah tempat anjeun urang sedih nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucara urang cicing dit isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh surga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat nu kamari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan surga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis panetanya nangis pupuringisan bae sia bangun pupuringan aing ieu sebenarnya teu pantes segala calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh lain kitu aing ceurik ieu sebenarnya mah ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik
bunga ting jadi ciri kos kieu. Aduh Masya Allah. Tak eta jelema lamun jelema beungeut nyana ngaca teu kasep, tapi barang pamajikanna nya geulis, nya pinter, nya kaya, nya turuna bagus, eta teu ciri kumaha. Ciri nyana batin teh ciri ke ku bungah jasa teu karasa. Ciri. Tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang nulu istana. Masyaallah surga geus kabayang nyana. Nyana ge geus ngahanju hayang gerak ka ditu bae, hayang gerak ka ditu bae. Mata kaena senyum. Komo bari jeung bidadarina aya. Aduh, geus teu inget alam dunia geus teh. Aya gegerahan malaikat cabut cepatkeun. Maduh, Masya Allah, geus poho ka inopat sebenarnya inopat. Wah, di ditu di surga emang kumaha? Di surga teh yatazawaruna pada zarara dipertanyakan kumaha orang di surga. Namun orang hayang ka babaturan bisa tah henteu? Bisa. Urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang. Inget ka babaturan urang, ieu kursi teh datang hiber sorangan bae. Datang ka babaturan urang anu ku urang dikertegeun teh tek. Jasia ieu pelukan urang dinya. Waduh jeung babaturan di pondok teh waduh keplok alhamdulillah aing teu karti sia bisa ka surga. Aing onam ka surga. Ja aing mah jelema bagong. Ya. Eta di surga teh kos kitu bener nih mah lalagan. Eta aya bahasa kos kitu tah. Jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing nanya ka sia. Ja sia mah potongan ka surga. Emang kunaon itu? Atupan sendal aing beak ku sia. Rokok aing asal leungit ku sia. Tapi sia bisa ka surga kumaha tah? Aing ge sabenerna mah leutik hate tadi nama. Ngan sia barang dipalingan ku aing teh sia mah pan ridho bae. Heuh emang aing ridho. Tak ku ridho sia aing maling teh kanu sia ja aing kanu sejen mah lain mu aing maling. Eta mah lain maling, aing mah kufaul 5 ridho uka. Weuh, ku sebab aing nya jasa ridho sia, mah teh dicokotan ge sia mah ridho bae. Atuh heuh emang tah ku ridho sia eta lah aing ngasup ka surga. Aing ge teu arti sia bisa asup ka surga. Kunaon dia cek nyana deui nanya. Pan sia mah bager ge semu doang gitu. Tapi bisa ka surga tah silih tanya di dinya. Tuh biasa berame di surga alhamdulillah. Ieu urang bisa ka surga kitu sangkanya. Ai babaturan urang nu si anu teh di mana? Nu mana si Jepri teh? Oh, naonnya? Nyana ka surga apa henteu? Ieu udang da ieu bareng kursi. Datang. Udin. Sia ieu aduh pelukan deui. Tah jadi eta kos karar itu di surga teh eta geus kanyahoan. Oh, sia ieu di jalan naon? Oh, kula mah Gang Peking. Wah, Gang Peking. Manya di surga Gang Peking, segala gang Perukutu teutik amat. Tah mah puri aya kos kitu mah. Wah, di surga mah atuh sablag-ablag. Masyaallah, tah ieu ku bunga-bungana masyaallah. Mantaklah urang mah geus bae maning ditinggalkeun permaksiatan deuleu itu bae heulanan. Deuleu itu bae bidadari 70 geus menunggu urang. Haji Soleh sini. Haji Pendi sono. Aduh. Nges gitu-gitu ya Karim, Masya Allah. Nges di dunia orang poho-pohokeun, orang bersihan ibadah nu sesuai jeung syariat. Kemudian atuh ayeuna mah permaksiatan stop urang, ulah loba ting nonton TV malam-malam, nges di stop bae. Nges kakolotnakeun mah nges, ulah kudu cupar nges bae, geus pepegatan segala HP, segala televisi, segala gitu nges. Hiji bae mah kanikmatan akhirat geus. Masya Allah, pohara jasa orang menyaritakan akhirat lain lalaga, tapi pan ieu orang nyaritakan kafir mengeri. Cek malakal maut. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Pangeran sia salian Allah nu kusia disembah datangkeun ku ari ayo. Olu delu pangeran palam narahum kaula geus teu deuleu wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maut kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Iyalah
yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu, jelema nu boga pangeranana kayu, jelema nu boga pangeranana makhluk, jelema nu boga pangeranana salian ti Allah, etalah nu bakal jadi ashabun nari hum fiha khalidun. Etalah jelema nu pangbuang kawara pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka pencipta. Mentak kurang masa geus lain lalagaan bersyukur na geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin. Ieu masih berlanjut keneh ayat ieu. Engke sanggeus sapahe annahum kanu kafirin. Engke kumaha coba ya sanggeus sapahe? Wala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Wah beuki rame bae ujianna. Sanggeus sapaeh bakal kumaha ieu, mudah-mudahan tengah pesan da pokona mah. Wallahu a'lam. Ar-Rahmanir-Rahim. Qala Abu Amr Nasyibani tasaddaq Abu Amr Nasyibani wa lamma wajha Muawiyah. Sama-sama dosa Muawiyah bisa ninggi bisul qatli syata maring mata ini golongan. Lagat lisyati Ali radhiyallahu anhu maring mata ini pagi tu golongan Ali radhiyallahu anhu ganilar bener sapa Allah ani saking Ali sareng bakal lumagu ya bisan hatal Madinah tamala-mala tegaya bisan al Madinah ing Madinah bagatala magamata ini ya bisan ibnu Abdullah Ubaidillah bin Abbas ingana karana Ubaidillah bin Abbas wa farra ahlul Madinah lan marayu sabahlul Madinah hatta dakhalul hurata malam-malam anjing ahlul Madinah al-hurata ay hurata Bani Salim tegasa hurata Bani Salim thumma bihadhihi sabara kari-kari dalam ikilah lumaku agara bisul nawujud sabagi bisul al-hamadan ingat negara hamadan bakotala magamata ini abisran ijalahu min birang-birang bogohya ahlul Madinah wasabalan ngaboyong ya bisun nisahum ing pirang-pirang wadone ya ahlul Madinah pakunna magana ya nisa gabe awala nisain iku awala pirang-pirang wadon subinakan den boyong ya nisa Islam ing dalam isau batalalan mata inilah ya bisran khulqan katiran ing makhluk akeh min gitu ahya ibani Sa'din saking pirang-pirang kampung Bani Sa'd warabatulan pada gitu naleni ya gabe al-khaira ing kudani ya kaum gabe ya kaum bisrun warabatulan pada naleni ya kaum bisrun al-khaira ing jaran di masjid Rasulullah ing dalam masjid Kanjeng Rasulullah SAW warasatul khailan pada ngarising al-khailu kuda bainal gabri wal mimbar antara kubulan mimbar uzilat bikaratun landan ilang kena kau parawanan nahwa al-bikrin ing umpamanya 1000 parawan. Lamun urang nyaritakeun kejahatan Amerika ayeuna kejahatan Yahudi di Israel ayeuna teu aneh. Lantaran kejahatan baheula ge sarua. Urang lamun ningalian sejarah-sejarah penganiayaan terhadap muslim, peperangan kafir jeung muslim, Yahudi jeung mukmin bercokol terus teu pernah eureun sabenerna teu pernah eureun atuh urang ge encan lila kapan kakarak setengah abad urang merdeka 350 tahun urang dijajah kemudian urang menang kuari urang 50 sekian tahun urang merdeka hampir kuari urang dek dijajah deui secara fisik secara politik secara ekonomi mah geus urang dijajah kuari teh urang geueuh ka menang urang nyaritakeun politik kafir Amerika kuari dikuasai urang ku Amerika kajen ku mantak aya kitu ketua MPR tandingan ge lantaran nu hiji memaksa sebab geus dikuasai ku Amerika wallahu alam jadina bakal kumaha di Indonesia terlihatlah naon kitu ngaran penguasaan pemaksaan eta kan berarti kan aya nu ngendalikeun wallahu alam engke kadituna mentak kurang nyalametkeun diri urang bae di bidang agama lantaran geus lain sarateun ieu mah lain dek ngabebenah negara lain dek ngabeberes umat lamun nya ge dek ngabebenah negara jeung umat atuh mantak naon nya ngarobrol nu rapi jang kelangsungan umat jang keselarasan bangsa
jang kangenahan negara atuh mantak naon dia nyana atuh. Tetapi kan memaksakan diri, pemaksaan eta lah berarti boga maksud tertentu buat diri-dirina jeung buat atasan-atasanana. Mantak geus bae urang mah mendingan ge ku ari mah ngabeberes diri urang komo nu geus kolot masing hade. Lantaran sa lengkaheun deui bakal nyaba ka negeri alam barzah siga hade. Ulah bobolokot ku dosa urang. Batur nu main, batur nu untung, urang anu riweuh, urang nu salah Pak. Nyana mah bener di dunia boga kauntungan nu pohara urang sebagai pengikutna rugi amat, rugi salilana ja diteken nya mikiran nya geus bebaskeun geus bae urang mah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik keur carita perang nyaritakeun pembunuhan tentang Karbala Sayyidina Husain terus ka belah dieuna pengikut Sayyidina Ali terus didesek ku Muawiyah wala Abu Amrin Asy-Syaibani wala mawajjah Muawiyah tu barang madap Muawiyah bison kaki bisin lakuati syiati aliin supaya ngabunuh pengikut Sayyidina Ali saro mentak aya syiati aliin syiah ta syiah ieu adalah Ali mentak kuarige taksirna Ali teh rombongan Syiah mah kasihna Ali anti Abu Bakar ngan eta salahna anti Abu Bakar Umar Utsman nya nama hiji be Ali golongan Ali sebab saat eta kan Sayyidina Ali anu memimpin mentak Syiati Ali teh golongan Ali kuari mah jadi organisasi Syiah kabagilah 3 Syiah teh ngan atuh nu uteuh elektrik bae geus kabeh ge Syiah teh nu kuari datang ka Indonesia anu ngabiayaan Indonesia supaya Syiah loba supaya Wahabi loba maksudna naon maksudna diadukeun Sunni terlalu kuat di Indonesia ngeuweuhkeunana sulit maka dicampur adukeun heula carana nurunkeun Syiah dibawa orang Indonesia ke Iran atau dibiayaan di dieu anta kuari geus loba Syiah Jawa Timur saya majelis taklim Syiah Jakarta geus aya kan otomatis kena ngadu itu kene Wahabi utusan di Saudi Arabia dibiayaan ditekan ku Saudi Arabia supaya dijadikan Wahabi sebab Wahabi eta adalah ciptaan Yahudi baheulana Sunnina kuat Arab teu bisa teu berdaya kan sunaon Amerika ketika di kudeta diwahabikeun aya kuari kan geus ongkang-ongkang Amerika Indonesia termasuk kuat maka kuari keur dipupuk supaya jadi Syiah kemudian supaya jadi Wahabi sebab Indonesia diwahabikeun melalui Muhammadiyah teu berhasil melalui kitu Persib teu berhasil nah eta teu berhasil jada da aku aya rasa kitu terus kuari dipupuk kembali Amerika presiden ge geus buatan nyana nah jadi orang secara teori mah pinuh ku kekhawatiran lain lalagan triliunan rupiah sebab Sunni na kuat jasa ninggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten Sunni teh lain lalagaan kuat ia mengakar menang para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala sebab naon atuh Sunni mah babari jasa ngeunaheun jasa berdiri sendiri lillahi ta'ala maka tiang awi jadi bae tiang kayu gitu kene dibangun asal ku Golkar bae hancur ku Golkar bener nah geus ku cara kitu geus tetep masih kuat kene bae kena diadu kan diadu ieu teh dimaksud mah supaya diadu cara di Irak cara di Suriah cara di Turki diadukeun sanggeus sakalut turunlah Amerika seakan-akan nyana untuk menengahi orang buatan nyana kos gitulah politik teh geus jaraho kabeh ge seperti kitu tapi di urang teu sadar terus baik sebab naon kepentingan anak dunia urang lamun nyaritakeun geus dijilkeun jaringan Islam liberal tapi kan teu berhasil geus macem-macem di Indonesia teh wah lain lalagaan tapi tetep bae aya satu keanehan di Indonesia teh kekuatanana lain lalagaan kuat amat di Arab mah diwahabikeun cek terjadi di negara lain Iran wah siakeun jadi di Indonesia mah geus sabaraha tahun eta Muhammadiyah yang mulus nama cuma 5 tahun kadina bercokol terus teu berhasil persis gitu kene dan lain-lain sebagainya masih kene eksis Sunni di Indonesia kan mantap diturunkeun ku hari Syiah dibiayaan gitu kene Wahabi
melalui Saudi Arabia, tapi tetap baik kadelna di Indonesia mah neukna teger bae Sunni geus alhamdulillahirabbil alamin. Waya gelut nutus salat ge gelut. Aing teh heula cek jenang geus. Sia mau lawak ka heula dan. Pokona aing kagok aing mah ka neraka ge kajeun. Eta aya kos kitu tah. Di urang mah jawara teh kos kitu geus ustad mondor aing geus pokona mah paeh ge masalah geus asal tulungan bae ke di akhirat. Waduh. Aya kitu di jawara di urang mah tah. Masya Allah, itu lamun lain tetesan ti para wali jamal bisa tuh. Jawara ti baheula ge maehan kiai di mana ge. Jawara teh maehan kiai di luar negeri mah. Di Indonesia mah talu ka kiai. Talu kula geus sababaraha jengkeng gede bae ngobrol. Paling takut saya sama kiai. Emang kenapa? Saya kan ditembak juga enggak mempan. Ini ilmunya dari kiai. Padahal mah kiai mah ditembak atuh paham mempan. Ya kiai mah mere doang nya tiluk ngawirid pan. Badak sieulun nya mah ngahormat bae ka kiai. Ngahormat bae teh jawara teh gas kiai. Handere geus kula bae ge ti heula pokona mah. Asal eta teh kula tulungan ge nya. Aduh teh jawara. Sakitu ge geus alhamdulillah eta geus pohara jasa menghormati. Tapi aya hiji dua anu ngaledek geus atuh biasa teh mah variasi teh mah. Seni teh mah anu ngaledek-ledek ajar lu atuh asa jadi Firaun ke kiai. Mantak anu ngaheledek, anu ngahina, anu nyiduan wajar tama kos kitu mah atuh. Aya anu ngahitutan lah encan ngisingan. Antep. Sebab lawan jawara itu mah jangan hormat, jawara teh bandingkeun bae ku urang. Si itu ngahina ka urang, tapi si itu ngahormat. Oh loban keun ngahormat geus bae antep. Geus sadaekna. Malah mah tambahan deui kitu sia ngahina ka aing gitu geus. Asula ditelu bae ku sia gitu. Ih gaji ka mana sih sebenarnya? Iya Syiah cerita Syiah Ali. Nah saro lempanglah si bisun hatta al Madinah datang ke Madinah. Sedangkan kapan si Dina Ali? Nah di itu di Irak. Iya Madinah kan kosong. Nuantak ayah ke, iya anak Ubaidillah bin Abbas berarti gitu. Je alo berarti ka Sayyidina Ali. Etalah anu mimpin. Faro ahlul Madinah. Ibni Abdillah dibunuh dua anak. Kemudian ahli Madinah lantaran pemimpin Allah kucar kacir kamana ka Hurratu Bani Salim didinya tak terus diserang summa pihadi saparo agoro dibujuk ngabujuk kibisun ka negara Hamadan teh Iran urang teh akan sok adena iri mamaca teh Hamadani tuh kan Subrobani sama anu Hamadan teh eta teh di Iran baheula mah Iran Irak ngahiji teh nya negara teh Iran jeung Irak teh ngaji Persia. Nah, kabelah dieu na naon ngaranna perebutan kekuasaan dibelah lah jadi Irak ka dieu, ieu jadi Iran. Nah, tadina makan ngahiji Persia tah, kuari dibelah, ieu Iran ka dieu, ieu Irak. Hamadan teh asupna ka Irak. Okos Al-Jailan teh hampir perbatasan Irak. Mentak Abdul Qadir Al-Jailani dibawa bae sebab eta mah Iran, tapi maotna di Irak. Mentak Al-Jailani dibawa bae beusi pajar urang Baghdad lain. Abdul Qadir Al-Jailani urang Jilan. Ieu ge Hamadan teh Iran. Nah ieu dibilukeun ka Iran Syiah. Didinyalah pakotala maehan rijaluhum lalaki-lalaki na boyongan non ahli Madinah teh di Hamadan dibunuh awena diboyong mantak awe eta lah awala nizain sumina awe anu pertama diboyong di Islam eta kemudian makhluk-makhluk nu lain dibunuh min ahyai badi Sa'ad robatu ditalian kuda-kudana asup jana ka Madinah lantaran Madinah geus kosong tidinya ke Masjid Rasul teh ke Masjid Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul teh terus pupus di zaman Muawiyah di Masjid Ali ka dieu mah jadi ieu makom ieu mimbar kuda ditalian didinya ngararising didinya penghinaan raudhah nu kuari kurang diperebutkeun teh hewan-hewan didinya ngararising dan lain sebagainya penghinaan terhadap cucu-cucu Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasatil khayal bainal gabri wal mimbar wa uzilat bikarah awewe dirinya teh dizinahan nahwa albi bikrin leuwih ti 1000 wanita dizinah ieu keur carita kos kituna jadi urang kuari neuleuh Palestina neuleuh Suriah neuleuh Mesir neuleuh Turki terus baik lantaran ieu Yahudi teh dendam terhadap pengusiran Kangjeng Nabi waktu berarti diusir eta Kangjeng Nabi mah endek musyawarah supaya hidup
damai, tapi ternyata nyana embung mengikuti aturan Kangjeng Rasul. Iya, nyana keluar nu cicing didinya ya, nu keluar dua bagian. Nah iyalah nu keluar ieu anu kuari membabi buta. Terus nyana mandek menghilangkan Islam. Mantap Kang Ira menceritakeun bakal terus aya gencetan aya naon gitu penghinaan aya peperangan kayak eureun kayak peperangan timbulan ke Mahdi di akhir. Mantap urang masa kieu urang di negara Indonesia bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin aman tentrem damai urang deuk salat urang deuk ngaji urang deuk sedekah urang deuk kumaha bae ge urang ngeunaheun jasa mentak aya urang Timur Tengah asup ka Indonesia gideg bae cenah. Waduh, caknya ieu negara surga cakna. Kesulitan deuk nanaon ge masyaallah. Jelema tamatna cuman SMP doang tapi hayang jadi menteri bisa bae di Indonesia. Eta kan surga ngaranna eta. Waduh, padahal lu pinter lo make tempat ieu teh urusan negara, tapi cukup bae ku pegawaiana SMP bae, SMP bae cukup jadi menteri. Lamun lain surga kan teu bisa. Surga urang nu dipimpin anu sarjana, anu profesor, anu doktor, nyana menterina SMP bae cukup. Nu penting mah boga perusahaan kapal dan lain sebagainya. Ayo kumaha sia bae atuh pokona. Si anu ngatur pokoknya nu entek urang mah alhamdulillahirabbil alamin geus bantak ente ge ulah kaget lamun ente tamat SD bisa jadi presiden ge presiden koang-koang. Wallahu a'lam.